Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanyaah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Muja Kasiluman. Ayeuna kantun bagian anu ka-5 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewuh laksaketi kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel Dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah kitunya. Upami mawasan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngaran teh nyangkolong tinggalna waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Muja Kasiluman bagian anu ka-5 na. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, muzel, uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Dengekeun ku ilaing sangkan jentre delu ardan. Kahiji kapan si laing teges mikeun 3 hayam. Nyaeta hayam jago, hayam bikang jeung hayam nu tadi beurang sasapihan dibikeun. Tah bisi si laing hayang nyaho. Eta teh kias. Hayam jago berarti mangrupakeun bapa si laing. Hayam bikang berarti indung si laing. Jeung nu terakhir hayam sasapihan diibaratkeun ilaing sorangan anu geus masrahkeun diri rela jadi batur kami. Jeung sing inget kersing saha wae pikeun manusia anu kabeungkeut ku patali janji jeung bangsa kami. Daek teu daek kudu nyaluyuan kana hal anu geus ditangtukeun. Salianti ngalayanan pasamuan ilaing kudu ngayakeun tumbal bujang sataun sakali. Anu kaduana ilaing dibere kabeungharan ngan ukur nepi ka 7 tauneun. Jeung saumpamana geus nepi kana waktuna, cunduk kana waktu ninggang kana mangsa, wayahna ilaing bakal dibawa balik ke alam kami. Pikeun dijadikeun budak keur ngalayanan sagala rupa parentah ti kami. Barang ngadenge omongan kitu ti Prabu Singkil. Sakedapan mah Jang Ardan ngan ukur bisa kaduhung tanpa bisa ngayakeun tindakan nanaon. Najan diri ngusahakeun sangkan bisa lepas tina kuatna rante nu nalikum. Tapi tetep
usahana teu pernah ngabuakeun hasil nanaon. Nu aya ngan ukur bisa ngagorowok satakerna sakuat tanaga jeung sakuat kemampuan bari menta tulung. Sedangkan Prabu Singkil harita ngadon seuri bebarakatakan menihan daruan. Tulung, tulung, lepaskeun, tulung. Sabot keur genting kitu kadenge kana celina Jang Ardan. Sada aya sora anu ngagerowan hiji sora anu geus teu asing deui pikeun manehna. Jang Ardan, hudang ieu Jang, hudang. Istighbar. Aya naon ieu teh Jang, hudang Jang. Korejat. Jang Ardan gentak ngorejat bari ngucek-ngucek panonna. Sanggeus beunta ana breh teh kalawan jelas di sagigireunana geus aya Mang Jae dibaturan ku para tatanggana. Sing horeng waktu manehna keur gogorowokan menta tulung teh aya ku kabeneran Mang Jae anu ngahajakeun datang arek mantuan tahlil jeung tatanggana ngadenge aya nu menta tulung ti jero imah. Atuh sapada harita sararea langsung muru ka jero. Barang geus nepi tetela Jang Ardan keur abrug-abrugan bari menta tulung. Sanggeus sadar kana kaayaan yen diri karek hudang tina ngimpi goreng. Harita Jang Ardan langsung sasadu. Duh, hampura Mang. Hampura kuring geus ngagerwahkeun ka sararea. Nu matak tadi teh kuring teh ngimpi anu pikasieunun Mang. Nya teu nanaon Jang. Sok atuh ayeuna mah gara bebersih urang tahlil di masjid Jang ngadoakeun nya indung Bapa Ujang. Ceuk Mang Jae mungkas omonganana bari kaluar jeung nu sejena ti jero imah muru ka masjid. Para wargi sadayana teu karaos ku gancangna ieu carita tisaprak maotna indung Bapa Jang Ardan. Kiwari geus aya kana saminggu lilana imah marumsih kayanana beuki tieuseun wae. Tapi pikeun nu jadi anakna nyaeta Jang Ardan usahana katempo beuki maju. Saban poe dagangna erep jeung erep wae. Najan mawa barang pinuh samobil muncung ledis beak teu nyasa saeutik-eutik acan. Nincak minggu nu kadua kalender nunjukeun tanggal 14 anu baris datang ngajentrekeun yen peutingna ninggang kana malam Jumaah Kaliwon. Atuh harita keneh beurangna Jang Ardan gancang ngabersihan kamarna. Malah makasur jeung saprena oge ngahajakeun diganti kun wareuteuh. Ditambah ku seseungitan bilikna diririas ku kulambu sangkan mirip jeung kamar panganten. Kembang 7 rupa geus disadiakeun ka asup dupa. Madat jeung umbo rampe sacukupna. Pokona mah poe Kemis harita Jang Ardan sibuk sorangan di imahna ti isuk nepi ka dur magrib. Sasayagian pikeun nyambut peuting munggaran kadatangan ku Prabu Singkil ti alam siluman. Ti jam 7 peuting Jang Ardan geus mendeko sila handapeun ranjang panganten nu aya di kamarna anu caang ku remeng-remengna lampu lantera. Ngahaja teu make listrik, debubuhan di imahna teh can masang. Ongkohna pamikiranana engke masangna oge sakalian we mun imahna geus diomean. Kusabab ayeuna mah kagok rek ngalayanan heula Raja Siluman kawajiban sabulan sakali nalika nyang hareupan malam Jumaah Kaliwon. Waktu beuki ngarayap ka peutingnakeun. Sedengkeun di luar kayaan menirehe combrek
sepi jempling. Seetik oge teu kadenge ngalaguna jangkrik atawa ngadengdangna nyanyian gaang anu biasa jadi karasmen peuting nu jadi ciri di pilemburan. Seor hush tibeh kaler ujug-ujug ngagelebug sora angin anu ngacius mapai-mapai lembur Cipaganti. Datangna teu ngawirahma pating salesep nyebarkeun pikakeungeun nu kalintang sangetna. Tepati lila cegug cegug cungung cegug cegug cungung. Sorang cegugna anjing disusul kunu babaung kadengena minuhan sakabeh lembur. Kawingi tanah nyieun teror pikeun sakumna pangeusik kampung malah masaking ku geumanana. Peutingan harita seorang oge tayan wani coba-coba keluar ti imah. Kayanana estu kabeh pada ngahep-hep na sajereweun simbutna sewang-sewangan. Ketruk 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 sada sora sapatu atrapisan kadenge ngurilingan imah bututna Jang Ardan. Paralak seor kana kentengna jelas kadenge sada nu ngawuran taneuh bari jeung kadenge sora anjing mah teu kendat-kendat babaungna ditempas ku keungna sora manuk jurig jeung koreak anu pating korea. Sedengkeun pikeun Jang Ardan anu panceg dina silana seutik oge teu unggut kalinduan teu oyag gaanginan. Pikiranana tetap mokus dipuseurkeun bari gegere nyeman mapatkeun jang jawokanana. Samenit kahareup di rohangan kamar ngadadak dipinuhan ku seungitna kembang malati. Nu saterusna disusul ku kadengena hiji sora meuni halibungan sada make eho. Ardan, kula datang Ardan. Cek eta sora dibarung ku ngahiukna angin nembrag kana panto kamar. Hus coblak celedeg. Sapada harita dina luhur ranjang panganten geus ngajirim saurang awewe anu kacida geulisna. Geulis kawanti-wanti endah kabina-bina, geulis bawani ngajadi lir widadari anu turun ti kahyangan. Buukna ombak banyuan, tarangna jamentrangan, irungna kubung-kubungan, endogna lir endog sapotong li endog sasaya. Etam awe geulis make papakean bodas anu ipis pisan, malah saking ku ipisna sakujur bagian awakna katempo kabeh duklak deklokna. Bencingna jeung peungkeurna jelas katempo. Atuh pikeun Jang Ardan salian tirasa kaget ti korona katempo lok-lokan turun naik jiga nu hanaang hayang nginum. Sorot matana nanar teu ngiceup nempo kamolekana eta awe geulis. Tapi bibirna asa ngonci dumeh asa kakaraeun nempo edahna awewe samodel kitu. Sedangkeun si Imin adi beuteungna anu ayeuna jero kolor ajol-ajolan. Jol. Lol. Jol. Rat. Ngadadak karasa kolor asa ngeheurinan.
Kang Ardan, kunaon ningali wae kakuring. Hayu Kang, enggal ka dieu Kang, enggal ka dieu. Yap, ka dieu Kang, ka dieu. Cek eta sora awe geulis meni halimpu kadengena ngajak Jang Ardan anu masih diuk sila bangun anu kasima. Kumaha kakuping teu Kang, atanapi akang teh teu kabita ku kaendahan awak abdi Kang. Hayu ka dieu Kang, bade moal ieu Kang. Hayu lumayan hana tiis kareueut karaosna Kang. Hayu. Susul eta awewe ngagoda ku omongan anu matak sakabeh kaum Adam kapiuhan kelepak-kelepak. Punten satu acana. Nah, hari ieu teh saha teh ya? Kapaksa Jang Ardan nanyakeun heula. Najan bari ngeleper kusabab kapan Prabu Singkil mah teu kitu rupana. Ari ieu karikana datang sakitu geulisna. Ih, ari akang masuk aneh geuning Kang. Kapan abdi teh Singkil Sri Gantini alias Prabu Singkil ti Karajaan Girimanik. Piraku tos silap deui akang ka abdi Kang. Tembal si awewe ngebrehkeun dirina ngawanohkeun jati diri. Sedangkeun Jang Ardan mah awakna beuki ngadeg-deg parnas tiris. Waktu nempo Nyi Singkil Sri Gantini nyingkapkeun pakaian handapna anu langsung katempo. Karasana ngaburicak ngaburinyai kana matana saking ku bodas-bodasna semu amucuy beureum. Sanajan bari teu puguh rasa, harita Jang Ardan teu sadar ngadeuketan ka Nyi Singkil Sri Gantini. Tapi nu saterusna karek oge ngantelkeun bujurna kana luhur kasur. Na atuh ari goblok teh teu antaparah deui Nyi Singkil Sri Gantini langsung ngarontok ka Jang Ardan. Kajadianana percis jiga laparna anjing leuweung anu geus lila teu manggih mangsa. Satuluyna teu karasa awak Jang Ardan geus bubuligir. Nya kitu deui waruga Nyi Singkil Sri Gantini oge geus buligir. Kadituna Jang Ardan langsung ngawatek ajian-ajianna. Timiti ajian serepet nilem, gebreg limus, ajul gedang, ejeng ajian helikopter muter. Nya kitu deui Nyi Sri Gantini ngaladenan kalawan ngaladenan sakumamistina. Peuting harita saurang oge moal aya nu nyangka yen di lembur Cipaganti kajadian di luar nalar anu teu pernah kasaksian ku manusia biasa. Sairingna waktu jeung napas anu pating salegor maturan laknatna nafsu manusia. Aya kana 2 jamna sarengsena peuting munggaran. Jang Ardan ngagoler na luhur kasur barina kayaan sakujur awakna asa lalungse. Nu saterusna matana ngaleret ka pelebah Sri Gantini anu sarua ngajengjehe. Tapi barang disidik-sidik kebeg deh. Jang Ardan langsung ngagebeg ngorejat hudang. Waktu nempo jirimna Sri Gantini geus balik deui kan asalna jadi saurang nini-nini banci anu pangawakan lalaki. Atuh sapada harita Jang Ardan satengah luncat tina luhur kasur saking kuginggiapeun. Tapi hanjakal Prabu Singkil kaburu hudang bari nyeri hileseuri. Ardan rek kamana ilaing Ardan. Ardan dengekeun
kaula rek cumarita ti mimiti poe ieu ilaing resmi jadi salaki kula nu matak nu mawi ulu botak katinggang awi ilaing ulah coba-coba boga pamajikan lamun hayang keneh salamet jeung deui perlu ku ilaing dipikanyaho yen kabeungharan anu dibikeun ku kaula ka anjeun waktu nangan ukur 7 tahunan nalika waktu eta geus nyubadanan wayahna harta dunya titipan ti kaula bakal ditarik mulang deui katut jeung ilaingna nu bakal saindeng-indengna jadi budak di negara kaula. Sok ti mimiti ayeuna mah geura puas-puaskeun heula pake pesta pake hura-hura pake pamuas nafsu pamer ti kaula sangkan ilaing ngarasaan heula kumangeunahna dunya barana samemeh datang waktu beakna kontrak jeung kaula. Sanggeus ngomong kitu no atuh seor hus jebruk kelas Prabu Singkil ngiles barang jeung ngajeblugna panto anu katembrag ku ngabiurna angin anu tarik kaluarkeun. Sapaninggalna Prabu Singkil Jang Ardan ngan ukur mikiran nasib diri anu tetela taya kendatna jeung kasusah najan diurugan ku loba harta dunya barana tapi nyatana ari kitu carana mah hatena teh teu pisan sugema bener pisan dunya mah geuning loba tipu dayana area pisan muslihatna jiga raja siluman anu mindeng jalir jangjina kabingungna beuki nambahan waktu ras ingat kana janji Prabu Singkil anu sarua jeung napangimpianana yen beungharna manehna diwates ku waktu ngan ukur nepi ka 7 tahunan padahal jelas satadina mah mana nekad muja ka siluman oge panyangkana beungharna terek saindengna Jang Ardan jadi guling gasahan tengenah cicing komo ari ras ingat kanu jadi indung bapana batina ngadadak ngacerit sabot keur sabil kitu di hareup imah kadenge aya nu kakatrok kana panto Jang Ardan gancang ngorejat bari mukakeun dinding jandela kamar anu maksudna yang nyaheula kayan di luar tapi barang dinding muka tetela di luar mah geus beurang deui harita Jang Ardan langsung muruk ka panto hareup pikeun mukakeun panto sanggeus muka heula tulakna bray panto teh dibuka harita ku Jang Ardan katempo aya saurang lalaki jangkung gede keur nangtung teu jauh ti hareupeunana bari manggul kardus kurut dus roko jarum atuh Jang Ardan ngarasa heran dumeh teu wauh ka eta lalaki manawi bade ka saha Kang sareng anu ti mana teh ieu teh ieu Jang simkuring teh piwarang nganterkeun kardus ka Ujang na ari ieu leres bumina Jang Ardan cek eta laki malik tumanya mohon leres pisan ieu abdi ari ieu kardus di saha kitu tanya Jang Ardan beuki heraneun we tapi anu ditanya nama jika nu teu paduli manehna kalah gancang ngecageun kardus di hareupeun Jang Ardan bari nyarita sok Jang tah wayahna tampi daongko kuring marusuh sabab ieu teh aya keneh anu kudu dijugjug Jang sok tampi Jang sanggeus ngomong kitu eta lalaki langsung ngaleos tapi aya nu matak aneh deui pikeun Jang Ardan
Kusabab eta si lalaki jangkung gede teh ujug-ujug ngaleungit teu puguh ka mana inditna. Jang Ardan jadi penasaran, dumeh aya nu ngirim kardus nu sakitu gedena. Harita kumanehna terus diseret dibawa asup ka tengah imahkeun. Nu saterusna tali anu nalikung eta kardus dibukaan. Nah atuh saenggeus tutup eta kardus dibukakeun, ana breh teh jerona duit wungkul gepokan bari 100 ribuan jaba jaleg jreg keneh. Para wargi sadayana halimun isuk-isuk turun ti Gunung Girimanu anu katempona ngajung kiring gede ti lembur Cipaganti. Lamun pamarang-marang langit keur memejena bengras, kaendahanana teu weleh jadi primadona pikeun sakumna manusia anu nenjona. Tapi hanjakal moal sakabehna nyaho yen di jero na eta gunung aya Rusia jeung misteri nu diteundeun di situkangeunana. Geus jadi hukum Gusti anu murbehing ieu alam. Yen roda kahirupan teu salawasna aya di handap atawa di luhur, kabeh oge digilirkeun sangkan saimbang antara bagja jeung cilaka. Aya sedih, aya bunga, estu pisan tiap kahirupan niscaya masing-masing geus boga pasangan. Malah mandar manusia bisa ngalanyepan jeung syukuran kana sagarupa anu geus ditangtukeun ku Sang Pencipta, nyaeta Gusti anu Maha Suci, Gusti nu kawasa. Teu eueuheun sok sanajan tadina jalma teu boga atawa sangsara, hirupna kokoro nyoso malaratrosa, tapi ari daek usaha mah jeung yakin yen Gusti pasti ngarobah nasibna. Moal aya nu mustahil, kusabab pikeun Gusti mah ngan ukur tinggal ngucapkeun pasti sagarupana bakal tindakanan. Tapi najan kitu teu dimeunangkeun ari make cara anu patojaiyah jeung aturan agama mah. Komo deui ku jalan munjung jeung muja nu kaasup dosa syirik panggedena. Kajaba teh eta kapan geus dijentrekeun kalayan tanpa karaguan yen dosa eta moal pernah bisa menang pangampura ti robna. Contohna saperti anu kauninga na ieu carita ti saprak Jang Ardan muja ka siluman. Lambat laun tahap kahirupanana jadi robah. Imah nu tadina reod kiwarima geus ngajenggleng jadi gedong sigrong panggedena di lembur Cipaganti mah. Kajaba teh eta usahana beuki poe teh beuki maju wae. Seutik oge teu kungsi ngalaman karugian, malah manajan balik dagang menang duitna seutik. Tapi ajaibna ari geus nepi ka imah mah nambahan jadi ratusan kali lipat. Katurug-turug salanti dagang parabot. Mobil elep oge nepi ka boga ratusna. Trayek Bandung Girimanuk. Tapi aya hanjakalna sakitu lubak libukna harta. Ceuk paribasana bro di juru bro di panto, ngarayah di tengah imah nepi ka wangkid ayeuna. Jang Ardan masih keneh lalagasan atuh dumasar kana hal eta. Gedong nu sakitu agrengna teh karasana meniti iseun jika di pakuburan ongko bubuhan Jang Ardan jauh pisan ti agama. Jadi nu sabenerna ari hatena mah ngarasa hampa. Kacaritakeun beja ngeunaan berat beungharna Juragan Ardan tereh pisan sumebar jeung nerekabna. Ngaranna Juragan Ardan
kakoncara kaunggal pelosok kalangan manusia, boh budak atawa kolot, menak atawa pejabat, harianeun ari ka juragan Ilham. Da masih kene salembur malah makiwari mun dibandingkeun hartana jeung juragan Ardan. Eta kabeungharan juragan Ilham teu sacongo-congo buuk acan. Kanyataan ieu tangtuna jadi pelajaran anu kawilang hebatna pikeun kulawargana juragan Ilham. Tapi dasar juragan Ilham sok sanajan haji kasebutna, tapi ari wandatna pi harta mah jeung sarakah jiga anu teu boga ka era, najan baheula kungsi ngusir jeung nyiksa Kajang Ardan. Tapi kiwari mah ngadadak boga paniatan rek ngajodokeun anakna anu geulis kembang desa anu katelahna Neng Liratea. Pas sore waktu nu alus keur ngariung keluarga, harita juragan Ilham jeung bojona nu ngaran Bu Warni dibarengan ku Neng Lira anakna katut Jangroni salaku anak lalaki nu kadua. Harita teh keur gempungan di rohangan tengah. Tapi kareke kumpul ngariung kabehanana, nah atuh ari ujug-ujug. Olo waktos na kabujeng seep wadia balat dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.